Tadi dia urang bakal ngetes nyata ieu teh jujur anyar menang nyeun kamari nya teh karek anggeus ayeuna. Tah jadi ayeuna teh urang teh caritana teh naek ngetes langsung nya ieu teh bakal menang atau henteu jujurna atawa alus atau henteu nya aya cuk urang mah si alus tanpa basa-basi dan banyak bacot tadi di dieu urang langsung nyaeta bakal ngeupanan nyaeta eupanna teh nyaeta ayeuna teh bakal nyoba umpan cacing tah seperti kieu nya. Jadi umpan cacing seperti kieu teh tah biasana mah loba di kotoran-kotoran domba nya atawa kambing teh nyata anu rada bareureum gitu seperti kieu tah tong loba lila ting tah ayeuna urang kan useupeun nya urang eupanan. Jadi ngupanan mah sarua nya sarua wae nyaeta diasupkeun kana useupna bisi teu rarapa tah ayeuna urang cobaan langsung nya urang alungkeun pokona mah kabelah ditu tuh kana deket batu nya lung cok urang teh. Jadi ieu teh jujurna teh dibuatna teh nya tina awi pilihan pokona mah anu berkualitas tapi urang teh aduh HP urang teh murag aduh teu untungna teh teu kana cai alhamdulillah tapi urang teu menyerah begitu saja nyata langsung we dicobaan deui nyata urang teh hobi hobinya teh hobi ngalalauk nyata mancing beunteur pokona mah. Tapi di dieu urang can aya perubahan atau can aya nu nyambut ya tapi urang tetep bersabar pokona mah. Jadi ieu teh jujurna teh nya ieu teh versi urang pokona mah ieu teh menang nyeun urang menang ngulik urang pokona mah. Tapi kamari teh rada kumaha nya rada eta saeutik ieu teh rada potong tapi kurang teh geus dileman tapi alhamdulillah nya bisa deui dipake. Jadi nu kieu mah lamun ku eta mah sok regas pokona nya lamun ku awi terlalu beureum-beureum deui mah tadi dia geus aya mulai sambaran tapi can beunang wae tapi urang di dieu henteu menyerah begitu saja pokona da aya tukang nguseup mah kudu loba sabarnya. Tah urang pina posisi heula nya tah bisi di ieu teh ngusupna nya di sisi uhangan jadi ieu teh tos hujan ieu teh cuacana teh nya jadi caina teh rada kiruh kieu seperti cai kopi gudai pokona mah nya. Tadi dia geus aya sambaran karasa geus grenyed-grenyed tapi ieu teh ting beunteur teuing nahaon nya teh beunang-beunang laukna teh. Tapi di dieu urang ieu teh geus 5 jam cicing di dieu tapi urang teh rada bosen aduh ieu mah kudu cuk urang teh kudu pindah lokasi sugan we nu lokasi nu lain mah rada ayaan nu di dieu mah geus aduh eueuh cuk urang teh urang naik balik heula lain balik nya tapi nah posisi teh urang ayeuna posisina teh di dieu sugan we atuh di dieu mah aya nya tong hilap nya lalajo videona kudu sabari ngopi soalna ieu mah aduh durasina nyata teu dipotong-potong pokona mah saayana pokona mah nya. Ieu teh lamun kira-kira mah 7 menitan aduh rada panjang pokona mah ieu mah tanpa skip pokona mah ieu mah nyajikeun videona ge saaya-aya pokona sapa bisa urang jadi kedah dihapunten bisi aya kakurangannya aduh kumaha atuh kudu kumaha deui da urang teu bisa kur sakieu bisana nyata sugan we atuh engke-engkena mah urang teh jadi kumaha nya jadi pengedit profesional gitu. Tadi dia geus aya deui nu nyorangna teh tapi ieu teh ting lauk naon ting jeler pokona mah jeler ieu teh da soalna aduh nyodana rada beda itu tadi dia geus sababaraha kali ieu teh teu beunang-beunang wae nyata urang teh geus sada kesel nyata aduh curang teh nguseup teh ieu mah teu beunang-beunang teuing ku upah nu kieu mah rada teu gacor curang teh ieu mah tapi urang di dieu teu menyerah begitu saja lah nya tetap we di dekulan pokona mah nya. Jadi ulah bosan-bosan pokona mah jeung sababaraha kali eta geus coba baralik nalik tapi ieu teh cacingna teh eueuhan curang teh bangunna teh ting lesot ting kunaon tah kurang ayeuna geus diganti deui umpanna teh jadi cocokna teh ku umpanna teh ku umpan geleng nya lamun caina rada kieu mah jadi lamun umpan itu rada pemempan tapi urang teh di dieu teh aduh si senarna teh teu pabulit kieu aduh terpaksa kurang teh diomean heula di dieu teh aduh curang teh make pabulit sagala ieu teh. Tapi urang teh menyerah begitu saja saenggeusna diberesan asa kurang dialungkeun deui teh kadinya sugan we aya tuh aya hiji-hiji meureun lauk anu bisa terselamatkan ku urang teh tapi setelah sekian lama menunggu urang teh aduh rada bosen ieu mah aduh cenah teh lapak naon urang rada jengkel pokona urang teh raja jengkel tadi teh urang teh langsung lintungna teh dibaledog make batu coaing teh ieu mending pindah heuli ka dieu ka hanapeun cukang sugan we curang teh di dieu mah hayaan tah umpan nu kasalajengna nya teh kurang tadi terus dibabiatkeun kana caina nya
sambil nungguana kudu bari ngopi cuk urang ge komo kopi kapal api mah aduh mantap pisan pokona mah. Jadi ieu teh posisina sekitar setengah genepannya jam setengah genep sore-sore ieu teh cuacana tos hujan pokona mah. Tadi di urang teh langsung meunang nyeta aya sambaran aduh cuk urang teh tapi ieu mah rada leutik si andakna keneh tapi ieu mah termasuk naon nya eta target urang gitu. Karena urang geus di daguan lila nya teu ngadaguan wae di dinya kur menang hiji tadi teh di lapak eta teh jadi urang teh naek pindah deui teh ka seberangan ieuna nya sugan we di dieu da kamari mah di dieu teh loba euy laukna teh tapi ayeuna urang cobaan teh euy ka dieu keun diancurkeun pokona lung cuk urang teh di daguan beberapa saat beberapa jam pokona mah urang ge sih rada kesel soalna mah nya nu nyangut-nyangut tapi urang di dieu henteu menyerah cuk urang kayak urang mah tara menyerah begitu saja di daguan tapi tadi dege nyata alhamdulillah cuk urang nya ari ku sabar jeung tawakal mah ieu teh pasti cuk urang teh pasti meunang tah ieu mah rada gede jeung daripada nu tadi mah ieu mah rada gede ayeuna nya tah salajengna nyata urang da di jelemkeun deui tapi ieu teh cuk urang teh ieu mah ting babon ting naon soalna ieu mah rada menoa jujurna ge cuk urang teh aduh ieu mah peka mantap pisan pokona mah tapi setelah katingali eta laukna aduh urang teh hanyaka pisan pek teh aduh ieu mah ikan naon cuk urang teh ieu mah ikan bogo cuk urang teh aduh ieu mah lain target urang nyata tapi aduh make ngahaka bongkena bongkena ku eta cuk urang teh upana ku cacing mah bogo teh aduh make ngayat sagala tah ieu teh posina teh hujan deui dari urang teh ngeusan we nya pidona teh nepi ka dieu nyata kaburu hujan nyata. Pokona mah terima kasih nya anu tos menonton pokona sing sarehat pokona kasadayana.